Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamirsa, patepang deui sareng abdi Aira Azkia Rahman jeung Siti Wulansari dina acara Warta Neduka. Pamirsa, salah sahiji tempat wisata air di Desa Ranjiwetan, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat nyaeta Jembar Waterpark ayeuna jadi kasohor. Jembar Waterpark mangrupa kolam renang anu dilengkepan ku rupa-rupa patung dinosaurus. Ieu tempat wisata teh miboga taman-taman sarta patung sasatoan di zaman purba. Cocok kanggo anu resep popotoan. Lian ti eta aya oge taman nu endah nu ngalengkepan tempat pariwisata, sehingga lingkungan sabuderen karasa nyecep tur hawana seger. Taman batu nu dihias ku rupa-rupa warna nu ngalantarkeun tempat ieu teh endah katingalna. Pangaos tiketna oge benten-benten. Dinten Senin sampai dinten Jumaah pangaosna 25.000, sedengkeun dinten Minggu sareng dinten libur pangaosna 30.000. Eta pangaos tiket teh bisa barubah sawaktu-waktu. Ieu tempat wisata teh mukana ngawitan tabu 8 dugi ka tabu 5. Sakitu warta anu tiasa kapidangkeun. Abdi Aira Azkia Rahman sareng Siti Wulansari ngahatur nuhunkeun. Hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.